Di Kakang Semar ditampi kalayan kurang pada saling hampura WK timalan Oge ulah era jeung kagok unggah kay patempatan margi patempatan teh keur balarea anu tangtuna oge lain tapi milik salarea biasa we biasakeun seperti di lembur we salira Kakang Semar ala lajri aga numawi sim kuring teh digugusur ku juragan pangaulaan sareng juragan anom nyaeta piwarang jajab ka patempatan malih itu seker dikoleh-oleh lauk kebul itu teh sarang burayak tibah di SJS sarang Pakades Agus numawi nuhun ditampi seueur tilu keresek nya lumayan naon pangna hidup ka dieu kaset sok ulah di dinding kelir gendang siloka bejer biasa terabasna maksudan diri anjeun ka dieu sok bager balaka ulah ngadeg-deg kitu eta panangan nepi ka ngaleper kunaon lambung Pemang kaulah nun Gatot Kaca adek numawi gempeur mang tecu kumaha kasep kasih ditampi nuhun jang saperkawis dedeheusna ka dieu kaula teh nyanggakeun sabda panglayat kasadayana nyatana maha ulun di patempatan nuhun ditarima ku diri eya kaduana ti eta kaula teh bade nguningakeun wireh kaula teh maksad aya cita-cita ya anu aya patula patalina sareng diri kaula wireh kaula teh bade bojoan rek pamajikanan tapi no loh kara terek ngejatuh klami kaset timalan eya bo kaurang mana istri di mendi jalu nah kaurang Gunung Sembung sanes urang Jabong sanes Ashari sanes Cimacan atanapi Haniwung numawi eyang rek pamajikanan timalan sasat kaula teh anu aya patula patali ngeunaan kawajiban salaku manusia satengah ibadah bakal sampurna lamun teh ngaliwatan hukum pertikahannya nya alus pisan malah numutkeun keterangan muamakat di aku umat Nabi lamun urang can ngaliwatan hukum pertikahan jadi kasampurnaan hirup manusia teh ngaliwatan pertikahan ibadah nu langgeng cu abadi numawi dilarasan eta janten kaula teh dongkapna ka dieu anu aya patula patalina ngeunaan maksud tujuan nikah oh gitu oh meureun bade ngadamel puleman pangajeng-ajeng ulep begitu atanapi bade miwarang kotipati atanapi bade janten samutan nya keun teu naon eyang bakal ngilu nyawerna pakaulan ngan ulah jadi lengsere eyang mah era nya era geus kolot geus kolot marumasa ai geus rengkenekan teh sebenang encok nya numawi ya jam sabaraha dinten sabaraha kaping sabaraha dinten naon laksanana anjeun jeung eta awewe numawi ieu teh can cindak upami ngeunaan waktos wirehing kajadianana teh kieu ya kumaha ai kaula teh bade bojoanana teh kahoyong teh sareng putri nagara
Manduraharja terehna Prabu Basudewa saha nyaeta Mayang Arum atanapi Dewi Subadra Rayina Raka Batara Krasna Rara Irang Timalan tersangka ai menawi teh moal bade kara Rara Dede bagja angin anu jono teh cuk mawi maksud kaula teh ame terang tabeatna sikapna tangtosna oge kaula sareng Subadra Rara Ireng teh taratebi malihan gelar patarema tangan dina mangsa bolon baheula wireh kaula teh bade bojoan ti ayeuna ka kaula dikawit keheureuyan tapi nepi ka ayeuna panginten kaula teh aya karep pikeun ngalamar tah dina larasan ieu disebatkeun kaping sabaraha tanggal sabaraha teh kaula can wasa kedalisan margi panglamar can ditarima kusaha ku Raka Batara Krasna hakim paras teruskeun rupa kejadian moal jadi tanpa sabab naon kasang tukang Krasna make jeung teu nerima panglamar naon margina numawi panglamar kaula teh bantrok ya bantrok kumaha nyatana sajabati kaula nu ngalamar teh aya nu ngalamar deui ti nagara Mandaraka nyaeta nu kakasihna Burisrawa ari sumpingna Raka Batara Krasna teh disarangan ku Kakang Baladewa ai Kakang Batara Krasna sedengkeun kaula deuheus sareng Raka Batara Krasna Burisrawa deuheus sareng Kakang Baladewa margi katalian ku sifatna adi pamajikan nya dibikeun ka ditu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu sokomo ai Kakang Baladewa hak nu ngawalian teh lintang ti lanceuk panggedena mun saja bakolot geus maot timalan nya terus taku kituna kacinekanana kumargi panglamar can wara ditarima nya ngayakeun kawijakan hari kawijakanana teh diayakeun saembara na kumaha ari saembarana teh sanes godogan blabar kawat nanging saha-saha nu pangheulana neangan syarat anu dipenta ku Rara Ireng atanapi ku Mayang Arum yakin eta anu baris ditampi janten carogena ya jadi syarat anu dipenta baris bisa jadi salahina timalan itu ya leres kitu nu taku kituna tadi kaula waca wireh kaula dedeheusna ka dieu teh anu aya patula patalina ngeunaan pertikahan margi syarat anu dipenta teh numutkeun jalma anu dipercaya wireh syarat anu dipenta teh ayana di alam sawarga iya nanaon syaratna nah syaratna kudu mawa meh hideung atawa kacang polong numawi ya kumaha syaratna ais pamenta 10 pamenta leres kaula naon wae diantawisna kahiji dina mangsa oleh panganten teh hayang dipangnyenakeun pangapit panganten anu sarupi jeung panganten tah dina waktu ayeuna yakin anu sarupa jeung sarupi jeung panganten teh teu aya kajabi lima jaya sareng garwana Dewi Rati anu sasatna sarupa jeung kaula jeung Subadra nya deui jabat di eta palae dipangnyenakeun tukang rias widadari nu kakasih Dewi Gedeng Patang Lodaya lajeng deui kembang 100 rupa anu seungitna hiji
Patna dipangnyanakeun kepet ke Sibadaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema tapi ngiplik dina mangsa oleng panganten lajeng pangyanakeun bedil karantaka bedil anu tanpa diseungeut ku jelema tapi pating bledug dina mangsana oleng panganten deui jabati eta dina mangsa oleng panganten hayang kukurlingan di alun-alun ngangge kareta emas nu diborong atawa dibawana teh ku hiji buta gede nu kakasih detia kala ulin cagni deui jabati eta palai dipangnyanakeun gamelan siloka nanta gamelan tanpa ditabeuh ku nayaga jeung sindena Nyi Saroni memang eta gamelan aya di sawarga di bajidorna dewa-dewa teh paragi hiburan nya memang bener si Nena sok Nyi Saroni sakapeung mawa LG bawa TAR kadang-kadang mawa Madam Arum teh nya mun keur kurang duitna ngan ada dapat mah eta mama RR teh nya sakitu aya deui naon deui nyaeta palai dipangnyanakeun papajangan bangsa kancana papajangan emas anu kacana ku jelema 1000 nya oge palai aya arak-arak nginum arak sanes arak-arakan ya oh aya manawe teh nginum arak sanes mabok atuh nah dewa teh saliwang teh nya kalakung sepilna palai arak-arakan atawa festival dina mangsa oleng panganten tapi di satengahing festival teh aya nu kaul saha monyet bodas imbalan mencerong ka eyang dumeh jangot eyang bodas dumeh serba bodas deui palai dipangnyanakeun munding imbalan 100 siki mundingna nanging eta munding teh tina tuur ka handap teh barodas disebut munding kebodan nu samia pancal panggung taku kituna saur jalma nu dipenang dipercaya yakin ieu teh syarat dipenta teh ayana di sawarga Manikloka ku kituna luntur kolbu Jemar manah eyang tiasa maparin turta nambutkeun ieu saka sawarga eyang saestuna eyang teh nyaah jeung bela ka diri anjeun disebutnya eta turunan eyang bisa disebut kitu margi kadeudeuh ka nyaah eyang moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa sakumaha anu dipenta ku diri anjeun tina 10 syarat anu dipenta bujeng hingga ka 10 hiji oge hampura muarek dibikeun ku diri eyang waduh kitu kasih margi ieu teh inventari sawarga Manikloka kagamar ku diri anjeun lamun teh jepret teh wartawan nu uninga kana ieu kajadian lamun teh otipati jagatnata masrahkeun ieu pusaka ka Arjuna pisang kecap balarea rahayat boa abong kana deukeut jeung Pandawa nepotisme tah kitu ya kadenge ku dewek leuy anu kumaha Kang teu dipasrahkeun nya teu dibikeun nikah tuh aing salin heula euy loh salin di mana bieu teh laledok geus deui nya tuh lah kahujanan bieu apa teu dibikeun deuleu barang-barang sawarga terus akan dipertahankeun da eta teh cek aing oge lah tong jauh-jauh neangan nu kitu patut meneangan we di alam dunya nah aya kitu kira-kirana da eta mah padu syarat tunggul dipenta awewe mah urang tipu kalau kumaha oge ulah eleng-eleng lalaki mah ekona loba jengkol aya usumna ekol mah eueuh bener eueuh dewa nepi ka aing ge kusi bobogohan jeung urang pagaden teu pira aing ngakukeun pilot oh banyak atuh
putus shot teh aing ulin ka mana apa teh bari mau angkot putus hari teh dume aing pilot angkot dah panyangka manehna teh pilot bandara pilot kapal tapi ge teu burung we aing mah teu burung jadi bobogohan teh mah teu burung laksana oge ieu aya keur lalaki mah beungeut mah nomor sabaraha nu penting ini biwir betul bersilat lidah dong sebab kelemahan awewe mati na ceulina mun kelemahan lalaki tina mata sok lalaki mah nempo awewe semok atawa nempo awewe teh wah ngabiola beungeut awakna beungeutna mantap awewe mendewe dengan kata-kata jeung mutiara heuh pasti teu ngajungkeul kelepek pasti nya itu marukana teh oge ayeuna ngungudag ka hayang eta awewe anu sakitu lobana syaratna sok pikir ku lain ayeuna jauh-jauh ka alam sawarga datang ka dieu efek dibikeun capek 2 kali eta ku dewek geus dibere ide tidak dioge sapertina hayang pangabit panganten anu sarupa jeung panganten matak naon dewek dangdanan da moal teh jiga Arjuna atuh si Dawala make gelung da jiga Rara Ireng atawa Subadra nya kembang 100 rupa sing ada loba kembang babadotan mawar anggrek tulip atuh cenah seungitna hiji atuh matak naon kunculkeun kana si piteng nya ge bau tapi pasingitna hiji minimal eta we heula nya kitu marukana ngada teh hese sakitu simpelnya atuh hayang gamelan tanpa tabeu kunaiga matak naon ditanda ka tukang baso nya dah aing mah sakitu enteng bener tuh atawa hayang arak-arakan cenah di kaulan ku monyet bodas atuh geus eta pun bapa da sarua nya ngan beungeut da hukum nu bodas atuh hayang bodas kabeh mah urang cet panampang teh gampang balur we ku apa bener monyet gendut pikir ku si lain monyet busekel nu matak teh oge nu hese nu gampang dia hese jadi lieur jadi bingung jangan diambil pusing keur kieu mah da nyaah kieu dewek oge pada kieu oge bela kang oge sarua tuh loba pamenta pisan awewe teh cacak rek dikawin loba pamenta kumaha geus kawin ngan meureun tadina dumeh nu ngalamarna aya 2 teh dumeh bantrok rasa gumeulis meureun deing buka pemekaran bapak aing regelo menang beje teh bapak dewek teh dudungan teh eta teh lain kan cek bapak cek beje cek abdi kitu kasih nama aya meureun dewek mah di dieu we dihandap we mending dihandap we kebeneran aing HP teh dibeugkeut ku karet jadi masinyana HD wah mantep akang di dieu paingan ditanya teh ngeunaheun di make PMY net nya eta nya make wifi jadi mah hotspot sinyalna kuat kepedulianna hebat makena sapuasna bayarna pangmurahna bayangkeun sia PMY net teh marukana emprak atuh kitu leutuh hujan-hujan oge aing nonton YouTube we ya kan lancar pisan lancar teu ngaloding kan omo lancar di taman turbo VPN di taman ku eta kan udah buka lalat janten eyang teh moal bade maparin moal bisa kaset tah moal bisa hampura sakedap atuh eyang sanajan sakedap oge moal bisa Gatot Kaca waduh olo atuh Kakang Semar cobian agan olo agan oglo sing sae ngolona eyang naon salira teh hiji raja Gunung Pangauban sagarana pananggeuhan Hamar Rahayat tangtosna kedah tiasa nyaeta maraban non rupaha kapalai jeung pangabutuh rahayat da kaula mah moal bade jeung nambut
gratis da kaulama bade nyewa eyang Dibayar. rek nyewa imalan kurang ajar nyerita desya Yo. Sarwagi ngahina. sarwa jeung ngahinakeun kana martaba kurang sawarga menikloka dipandang naon aing ku anjeun ya nah dewa teh tukang rental Nah, hah tukang sewa-sewa. aya teh jasa rentalnya dia kejeblak Yo. Deueuh. aduh eyang Manawi lain Manawi sia jadi gurunya timbalan biuk kang nah akang mang teu ngeunaheun ikal juna Asa dihina. Tuna. abongkeuna boga rasa deus jeung para dewa tungtungna nepi ka kumawani ya montong sok ka mana karep sia upami teu disewa ditamu tiang lain barang injeumkeun ieu aduh ya wayah nawe balik anjeun teu sangka rajeun geuning panggih tahun kali oge kakayep wangabutuhna we unggul Datang teh ya pangabutuh. mun kitu mah kajerat ku pinjol atawa ku emo Nah, eta bisa dinyeumkeun duit bisa ditulungan anu kitu. ai barang sawarga make heulaan Mau we. aduh upami kaula teu tiasa ngabantun syarat anu dipeltak kumaha yakin kaula teh bakal batal pertikahannya nyata mah urusan anjeun pribadi anjeun sing bisa misahkeun mana pribadi jeung hukum lain pribadi lain hukum Nah, eta. yang sing hawatos ka kaula lain teu hawatos moal bisa teu bisa Mau bisa. Kakang Semar paksagan sing raos ngolona nu Sing saya lah. upami teh eyang tiasa maparin eta pusaka namut ka kaula palain naon teu sirikna ku kaula bakal dipasrahkeun najan pigantina nyawa anjeun oge moal rek kurup lamun ngagantian eta pusaka eyang Berat bodoh. atuh lamun kitu mah kaula jigana bakal bedo nikahna sareng Mayang Arum kajen bedo jangan deui we awewe liar Da loba wewe. da loba Lain hiji. hei Doh. nepi ka maksa kitu si laing heuras pabatok sia Dikanar hah kedawang. dia teh saha dia teh dewa Dianggap naon? nepi ka tuwur tawar kitu si laing Lain. kawin nabi sia atos kang teungeuna di Di rumah kita nepi raos, ka tengah hargaan ka pribumi aya ieu teh jalan tekar sarea terumum eta. yang moal bisa lamun kaula teu kauntun tipung katambang beas laksana ka Mayang Arum atuh saena kaula gebruskeun kana kawah candra di muka kaula talung soranganan mending pae atuh hayang ngagebrus menjigue kari ini Tinggal naleungkeun mah. ngancam tah si kurang ajar teh meureun nyungkun teh adi Nyungkun. montong nyungkun sia sanes nyungkun eyang kudu kumaha kuduna imalan balik Sakitu. aduh eyang upami teu ku atas kumaha upami ku gantungan nyaan seungahina kai ini sia ini imalan eyang Gatot Kaca kurang balik we waduh kudu kumaha ieu Cobi. sing ku agan agan magaduh karya kapungkur Biasa. mangsa baheula geuning aya karaman ti nagara geuling wesi teh ya ulah moal isin wa mangga we cobian Cobi. paman kapengker sae mangga kasep Gatot Kaca iya
naon Gatot Kaca pangapunten paringgiring jabung tu palapung menawi Gatot Kaca Geuning cobi. margi Gatot Kaca sanajan ka paman pernah tapi kadedeh kaulas kaasina karaos saperti bapa sorangan Sajajan ka bapa. daku kituna Tuh. kabunga Kangjeng Rama paman kabunga Gatot Kaca Terus. kaberi paman Arjuna kaperi Gatot Kaca lajeng dina waktu ayeuna sanes ngungkit anu atos-atos nanging Ya. pangapunten eya Gatot Kaca dina mangsa yuswa 3 tahun satengah baheula Ya. mangsa aya kajadian Ya. di negara Giling Wesin disebut Naga percaya. Prabu Nagapercona Ya. dewa-dewa di sawarga manik lokat daya nu mangap mulia lintang tinmaran jabang duduka Gatot Kaca Purabaya Badalungan Ya. Eta. dugi ka kaula kasinugrahan kakasi Gatot Kaca di salira Ya. lajeng daku kituna menawi sareng manawa sanes bade pamrih kasalira nanging kaula teh kumargi kalarepet dina mangsa ayeuna paman Arjuna nyuhunkeun kawijaksanana ti salira panjenengan Ya. anu aya patulapat ali jasa kaula kapungkur Geuning. muga salira emut kene jadi biasa upami kaula nu nambutna Mbah Yati ya lesa. Geuningan. Cobi. nyata syarat anu dipenta ku bibi mayang arum Tuh. kabina-bina sia Geuning. sakali deui sesumrita teh Ya. Cobi bulan. eueuh ngungkit jasa terus edan Nuntut jasa bulan. teu nyangka Pamrih geuningan. kabina-bina pamrihna di dengekeun ku anjeun timbalan dina mangsa baheula aya karaman Nagapercona anu unggah ka sawarga manik loka lain dewa anu teu bisa ngalawan Dewa nu teu mampu. lain dewa nu teu mampu tapi aing sakabeh teh pikeun nyitak hiji regenerasi anu eta bakal jadi contoh keur ka hareupna Tuh. wujudna regenerasi teh diri anjeun disebutna pahlawan malahan boga sifat sepiing pamrih rame ing gawe ayeuna lamun sampean make jeung menta sagala bari jeung umang omong ngeunaan eta sarua jeung anjeun teh ngudak-ngudak kana jasa anjeun baheula Nuntut jasa. nudak kana jasa seperti kitu saperti kelaku lampah seperti kitu teh yakin anjeun batal mun puasa Ya. teu sangka halodo sataun lantis hujan sapoe udagan eta mah ngudagna teh kana kewajiban hah bela negara teh Doh. ayeuna hitung-hitungan jeung dewa lain Ya. hah waduh iya naos teh Doh. Kalah molot. nang tang kadewa Nganti is geuning. tang bujang hingga si Nagapercona baheula bujang hingga si Nagapercona sanes lain sanes najan diwakilan ku dari anjeun oge tetep renggenep Arjuna anjeun nu mentana moal bikeun kaula Mali pasrah. waduh janten kecina kana balik we Tuh. mun eueuh deui sajabat ieu keperluan mending balik we Mau besan kosong. Kasep Gatot Kaca kurang balik Ya. kurang meuli tali tamang mang bade ngagantung maneh ulah Ai naon akang? cek aing oge pengaruh cinta jadi gelo Pengaruh cinta mah poe. lah naon beli sabun gitu kami temerang sendiri Belele Iqbal. baju naledak waduh Kakang Semar ulah kurang wangsul olo agan mua bisa kang tingali sakitu pengkuhna Gitu. nyingkah aja kumaha to pemesim puring we nu majengna ulah kang kaula oge teu boga darajat komo salira manawi ieu manawi Mau naon
Menawi ku rakyat manu ulah Pak mangga uang suwe Gatot Kaca imbalan ka tukang deui diukna sae mah aduh punten we paman jadi kieu kaula tos sawios-wios Gatot Kaca ai kitu mah kaula bade uang suwe yang tah mending kitu we balik maneh tibatan kitu sok pintu terbuka ji jalan lebar pintu terbuka keluar sing hawatos we kasepuhan Resi Narada oge ka juragan Pangaula juragan Maha Ulun naon dia kieu teh Kolot-kolot hawatos gunungan simkuring nu Kakang Semar mending urang muli bae ulah agan hawatos kuping saya bade ngagantung maneh oge simkuring ngakebeg nu nyeri atuh. sing hawatos Maha Ulun lain teu hariwang kaula teh puguhnya upami simkuring anu kumaha nun moal bisa sanajan anjeun oge ayana agan sing hawatos moal bisa woi uluh tong ngaganggu sling hah ieu teh saha para ratu mikayujun para menak mikaserak geus tau budak era deugeun mikireude nah ais lain dulungan anjeun geus teu metu ais lain ayeuna make jeung boga guam kitu harkat aja naon anjeun aya anak ayu urang wangsul wa Kakang Semar urang muli wa sawe saminggu nun saminggu moal bisa slik pami simkuringna mutna opat dinten we opat dinten nu moal bisa 3 dinten ae kalakah nawar akhirnya teh gejueul sia kawas lain kolot koplok 2 dinten nun moal bisa sadinten moal bisa urang uih Kakang Semar sakedap kumaha upami 3 jam atanapi 5 jam nun moal bisa upami namun sajam dengekeun ku sampean sanajan nepi ka sajam sadetik oge kaula muarek mikeun balik anjeun balik sling bisi menang mamalah dewa bisi menang ambakna dewa aya anak sakedape nu namut moal bisa kakak Semar depong kalah kaju sanajan Kakang Semar nepi ka laladokan dina letak paribasana moal make dikeun aya anak sakedape apagan moal bisa balik sling balik sia pinas dikersah yang tumamparan Semar Badranaya anu lolong seran menta supaya dipasrahkeun ieu inventaris sawarga menik lokal nanging isin aya Arjuna lan Gatot Kaca di pengkerenana atuh dina waktu ayeuna Semar Badranaya nahan ambekan mepeg bayu maksudna teh nyaeta ieu Semar Badranaya nahan ka ambek nanging dina leresan ieu Semar Badranaya ajianana kitu kaayaanana hiji ajian anu matak eundur sajagat wayang-wayangan kangge jalma anu kawanina ipis pangabisana kurang
batu. yakin bakal kepiuhan ku ieu kesakten Semar Badranaya. Nyaeta kasaktena teh nyaeta Entut Jaya. Nyaeta hiji angin nu kaluar tina palawanganana. Mun ceuk bahasa umum nama hitut atanapi bekok colok ditibakeun ka Arjuna lan Gatotkaca dugi ka katrulengan teh emut di bumi alam sasat kabius ku kasakten Entutna Semar Badranaya. Waduh naon ieu Allah. Ada apa lagi? Urang sanagara geuning wasi lamun teh dibebankeun hayang ancur kabeh. Hayang depak. Jeung siana hayang hancurkeun? Babatok teh sia. Abong boga nyit. Boga rasa uyaki dulu, boga rasa ieu aing uyaki dulu koplok. Kumalungkung sia ojo dume anjeun. Ojo leno le. Sekarang mulai pengen nangis no kayak. Allah. Aduh bau kawah ya Gusti. Aduh, lu lo bayarin ada. Dulu aing goblok sia. Waduh. Kakang Semar. Uluh. Molotot lu aja. Awur bulan sepuh. Hari adi atuh. Deureyan aya geus amek tingali abadi dulu geus kitu teh itu. Ya. Geus alis nama. Ari babangusnya teh kumaha? Ampun Kang Ismaya, ampun sia. Nunggu amak aing. Hah? Kabina-bina sia teh. Sarua jeung ditantang. Aduh. Nyerentang ka aing anjing. Ampun Kang. Bisi rek tepak tilu jeung aing sok. Di mana? Ampun Mbah Mumut, ampun. Pating cek wae. Yang di Cimate. Musik-musik ulah. Nepi ka aing teh kudu banjir Cimata. Musik-musik ulama di ngaudangkeun macan sares ya. Sarua jeung eleket. Ngundup cek aing. Sadaya-daya, lain sadaya-daya. Apaan sidik dewek teh cicingna pasir silip aya dina sagara na siloka numpuk dina Gunung Simbul aing ngelungan ka juragan. Tuh. Ngabela. Mun aing pemetak ieu harapan juragan bisa kumaha na semadepong ka aing cacak sia nepi ka semadepong komo mun ka aing. Moteung Anjing. Kabina-bina sia. Sok gulung aing ku sarea sok. Kagok sia mah 4.444 dewa gulung aing sok. Aing kudu modar mah. Naon maksudnya teh? Sadaya-daya Kakang Semar. Numawi kaula teh aya alasanana pangna kieu teh. Naon maksudnya alasanana? Hah? Ampun Kang, ngejadok si goblok. Kesel kasih teh aing teh. Didurung si konjengot teh koplok. Ampun Kang, saena ulah kasar di sawarga hiji kumaha aing. Anjing teh sia.
itu mah. Naon Kang? Bapak aing galak dulu. Oh, karek apa Kang? Kausupan hel, dari gitu kenapa Bapak aing teh? Siga Punya nganyi ke tadi teh. tara-tara Kang. Duh, lah naon? Kade Bapak ini darah tinggi. Bisi stroke. Sok sia. Nang tak aing, ampun paralun, ampun 1000 tobat salaksa Kang Semar. Maksud kaula anu tangtu teh ieu teh ngeunaan anu dipentak ku Arjuna. Asa teu payus jeung teu wijak lamun ku kaula dipaparin ieu pusaka ka salirana. Naon sababna? Margi ieu pusaka teh lain diri nu diri kaula. Lain nu kaula, tapi ieu teh inventari sawarga. Sedengkeun sawarga oge sadayana maha uninga yen daya kajaba lintang nu gaduna teh salira. Terus nya ayeuna goreng patut lamun kaula nginjemkeun barang anu eta barang teh dititipkeun ka diri kaula bari jeung kaula mah teu ngarumasakeun boga. Ngandung harti kalau jadi hiji jalma anu teu amanah. Ai jalma anu teu amanah teh panginten salah sawius kriteria jelema munafik. Lamun teh mah salira mimiti tadi bade angkat ka dieu matak naon atuh ngawea Kolingan heula atuh. kolingan heula iraha aing ngableg HP WA gitu boga. hah teu kaur boga HP isukna geus digadekeun ku si cepot Di kaur atuh si nawe sing ngarti sing surti matak dewek merengan ka dieu teh minangkana teh legalitasna jaminanna. aing sagaran aing Semar lain di dia Ismaya terus Purtaherto eta dewek timbalan ai eta harta saha harta kana Ismaya harta saha teh salira atuna seun upami daya capti salira mah mangga teh teuing kaula mah teu wasa lamun teh eta capti salira jadi rek dibikeun bade pasrahkeun tah kitu kakak Semar ngajenok si anjing Cicing sia mah kenek ngajenok Pancing-pancing. Gusti jang Kang, teu salah denge kitu aing aya cobi ya Kang. bapak aing ahli waris sawarga gini Oh, teu nyangka gini. Kang. Gusti Berarti lain obos. teu saka mana teh sanes obos eta teh ah laksana hayang boga motor listrik teh Hayang aya suga teh lain haji awe eta teh nya atuh. beres ah nya teu sangka dening jadi yang dipikeun dipasrahkeun ku pemisaur salira margi kagambar keneh ku diri kaula eta dipentakna nya eta nu 10 syarat teh meuli teu jauh beda ti mangsa baheula salira papangantenan sareng Dewi Kanasren hapan aing anu mimiti nyitakna teh Yo, ngahajat dicita ku dewek sangkan Dewi bayang arum ngomong kayang teh eta oh disetting oh dikamudi ngajedok tong nunggu amak aing ngajedok saya dibunuh. tah si lain si ngarti nya atuh pamikir tu cara sok sia lamun sia teh sauti keneh ku aing diparieuseun kabeh sapusiki dewa-dewa kasub sia narada ku aing ampun bisi sabab aya kaleuwihan keahlian meuleuwih hayang mentes aing teu gaduh kalarasan si murid teh keur asam urat ieu teh Kang asam urat demi Allah awas sama gitu sok sia ngabade gadis terus suju ka aing era sae mangga sae Kang ku dewek rek dicageurkeun api-api ku si laing boga robah pikiran teh hah laras cing bisa ngadramana Bisa nyalewara. ulah nunggu amak aing ngerti sae kulit waru angan harus degul
lilir yang merwangun penuh lilir yang berwangun kayak ngimpen sare walah saya naon ya kene era sare sakedapan kaula ngahiek tadi kan duka bola Gatot Kaca tadi eling memawi kalau ge ngahiek bau tai na udah deh itu wa leras nun asa piraku leras pisan nyagarnya buru anjing leras pisan oh itu laras bener tuh kakak tengoretkeun geuning pada dipasrahkeun sadayana dipasrahkeun tuh geuning ngibak janon janten ngalengser si buri ieu teh naon kasang tukangna eyang make jeung cumarita kieu tadi mah geuning teu ayeuna mah janten roba panginten tadi mah nuju mabok nun Nuju teu emut tadi mah. nya memang kalau tadi keloba pikiran kaula geus luntur kobu mangga teh teuing aduh Gatot Kaca bau bagja nu taya papadana tobat Eyang, nuhun maha ulun hari itu Kakang Semar naon agan Eyang narada kunaon laat leet kesana nembereng sejumba juga Terus olahraga ngeleper sawak-awak duka tuh terang kunaon lambung nya lambung nun tak itu panginten tuangna kirang emutan seueur ulah diterutan ku urangnya kan timbalan kitu panginten janten sadayana juragan maha ulun sadayana nanging teh sadayana aya di alam sawarga dunya oge naon nyaeta kareta binarom ujung munding kebodanu samia panca panggung ayakna teu diwaringin pitu ujung di Tegal Ramat kapanasan Tegal siawat-awat oh Kakang Semar uningaeun kana ieu tempat mangga oh kitu taku kituna naha ieu barang-barang teh bade dipasrahkeun ka salira atanapi nyuhunkeun dugi kan itu langsung ku dewa-dewa dijajabkeun nya ai kitu mah kaula nu ngabantuna saya nama dewa-dewa we tong kapalang bela tong mere pilan lian tuh anjing sih teh tong nyampe kenulungan ai saya nama tos ku dewa-dewa oh kitu beli ngarepotkeun henteu nun oh geuning henteu nun dengan raos pamon panginten kaondangan atuh bade ngulam ageng rada ageng amplopna panginten tangtos nu jika kitu kitu panginten agan ieu teh kaula teh ngimpi atawa kumaha tadi mah nepi ka pageuh pisan Gatot Kaca da ka kupingku kaula leres pisan ieu teh aduh bagja nu taya papadarna kedah kamaha kaula mulang dari mana nya ku salametna anjeun we dina pertikahan kitu eyang leres dina waktu ayeuna mangga bade iraha disaurkeunana nya atuh pamikeun bade badami heula di lawang sarapat tangkep di saluareun oh kitu nya atuh kitu carana mah Kakang Panyinarada kulan adi payah nawe jajab ka lawang selapat tangkep saya mangga
upami kitu mah kaula bade mios bae nya mangga wilujeng we eka kasema nepi ka sibuk naon ih nonton Kos menunggu. saking kumingah nu sadaya-daya kaula nun permios jikinit pralumapa Kakang Semar kulan agan diantosan di luar mangga